jangkung badag pikasieun atuh tuluy jalma teh ngantai ka tukang nu datang paneuri numbu kalayan sabar nu aya di hareup dibere komando sina nyampeurkeun ka Nyi Saerah bari masrahkeun kikitir Anggara mah teu milu digawe ukuran nyaksian bari nitenan kaayaan urang dinya nu nampa sumbangan let nu datang tuluy ngabrul ngaleutkeun keuy ngabandaleut ngemat-ngemat nyatang pinang Pak RT teu tinggalin ngan teu rayatna nu teu meunang anu rek sumeunang sumbangan nu geus nampa meuni dodongkoan ngucapkeun nuhun sababaraha kali asa meunang rezeki nu ragrag di langit pangaji 2000 perak ge pikeun jalma leutik mah kacida gede hartina lir ibarat cai sakecelak ari keur anu hanaang mah karasa pisan mangfaatna aneh para mitra sadaya jalma teh jiga nu keuna ku sirep daya nu mantangul daya nu culangung kabeh nurut kana aturan malah mah ngareluk tungkul bangun ajri daya nu wani cucungah ka Anggara jeung ka balada akhirna jalma 100 kabagi kabeh ari duitnya sakeneh pok Nyi Saerah laporan artos aya keneh Kang sabaraha deui 17.000 kita heula Pak RT ka dieu sadayana RT nu opatan pating seleuna nyampeurkeun brok dariuk sopanaker bade pikir sanaon jang ceuk salah saurang masjid ulah dikosongkeun ari sian deui sakumaha biasana naon nu perlu dibeli buru-buru dibeli ta duitna pake keur kaperluan di masjidnya ceuk Anggara bari nunjuk kana duit nu dicekel ku Nyi Saerah mangajang nanging RT teu kebat nyarita kunaon jiga nu sieun Anggara nanya bari mencerong sieun ku si bewok sareng anak buahna galak pisan jang teu kopling anu ngalantok ka masjid diancam sarta dikakalakeun mun aya nu kitu buru-buru laporan ka kuring matuh di warung si Aki ulah sieun ku jelema kudu sieun mah ku Allah mangga nanging perkawis artos mah salahkeun ka Aki Sukri margi anjeunna sesepuh masjid ieu oh mangga tuh ari kitu mah Anggara ngareret Aki Sukri anu harita memang aya milu nyaksian eta kajadian harita keneh duit sesa dipasrahkeun ka Aki Sukri pikeun nyumponan pangabutuh di masjid mimitina mah Aki Sukri teu narima lantaran lobah keneh kahariwang tapi sabada dibere sumanget ku Anggara akhirna duit teh ditarima satuluyna opat RT dibere katerangan ku Anggara yen sarerea kudu sabeungkeutan ngahiji pikeun ngalawan si Durjana ku rupa-rupa cara jeung deui Anggara mere sumanget yen baladna si bewok ayeuna rek ditalungti ku Anggara nu saterusna bakal dibasmi nepi ka ledisna sarerea ngarti harita teh jeung aratoheun sabada nganuhunkeun ka Anggara beral sarerea mulang ka imahna masing-masing kitu deui Anggara para mitra jeung baladna baralik ka warung sinini para wargi anu mulia nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng cag urang tuna heula carita urang nyaritakeun di hiji tempat teu jauh ti Gunung Karaha aya pasir nu bulistir anu kidulna aya tegal jukut anu upluk aplak batuna taringul cucuk buset jeung Ali Musa menimpu ngaguyut angin gunung ngahiliwir manuk-manuk recet di sarada patemalan jeung baturna ari langit rada angkeup mega hideung pating garulung kawas-kawas rek hujan gede dina kaayaan kitu aya dua jalma keur laleumpang harita teh para wargi sadaya pating arajeleng dina batu nu saurang ngajingjing buntelan nu saurang dinuturkeun bari ngalagar bedog horeng eta teh minja jeung asta nu diutus ku si bewok pikeun setor ka gegedugna dek mah heran euy puting tadi make bisa menang duit anu sakitu lobana nya eta si Anggara loba ting duit nya anak nu beunghar kitu cek minja bari jongjon leumpang oh heran dewe ge na loba ting duitnya punya kitu mah dodo we di mah narebut kabeh pan beres cek si asta pajak dunungan ge ulah babado rampok bisi mata kobodo kulalakon maka non teh dipinggal mah ku rahayat panai ku cara ngadu mah moal anu madakwa da bohongan make ele jeung di pan panjang ku cara kieu mah da najan kaserot jutaan ge moal aya nu ngadakwa beda deui jeung ngagarong teu karasaeun iku ngadu mah diserot ku urang teh nya pinter dunungannya si asta jika nu ngabeo kitu nya kieu nya akhirna anjog ka hiji gawir batu nu nang tawing hiji tempat nu kacida mata keeungna horeng eta dua jalma datang ke tempat juru simpen anu kungsi didatangan ku Nyi Saerah jeung Anggara sartanya didinya pisan palastrana si Kope jeung Daslan oge
Para mitra kaumda, Minja jeung Asta bangun geus apal kana kaayaan didinya. Duana nangtung deket gawir batu tuluy nenjerak bumi 3 kali jeung ngajanteng ngadagoan di buka panto. Riyeung asa aya lini keret cedak. Sada barang berat anu ngagejelig ari ret kana gawir geus aya lawang buleut. Panto teu kanyahoan mukana, Minja jeung Asta teu kaget. Sabab geus biasa kitu blus ka jero kalacat mancat kana tetecean. Tuluy kaluhur jog anyog hiji rohangan anu pasagi. Regeureun didinya ngahulang nungguan jalan anu kadua. Keret celak sada panto batu anu kuma. Berai lawang leutik muka para mitra sadaya. Hapunten, sanes nu muka. Nu muka para mitra hapunten. Sada panto batu nu muka, berai lawang leutik muka. Torojola aya nu picil hiji jalma jangkung gede horeng si juru simpen anu kawasa di tetempat. Oh, silaing minyak mau naon euy? Pokna bari mencerong. Nulak cangkeng gagahna keur Minja jeung Asta rengku hormat bangun ajrih ka eta jalma. Laros abdi pun Minja ieu dijurungan ku Kang Bewok. Jangakeun hasil wengi tadi kitu. Saurna teh Minja bari song mikeun rajut anu melenung pinuku duit. Syukur ti urang pariksa na bener duit. Gap rajut di tampanan ari Minja jeung Asta ngajenghok. Nah abad dipariksa heula da biasana getara ngan aneh ari si juru simpen teh jiga nu kurang percaya. Berat tali dibuka dilaan ana breh lain duit. Si juru simpen molotot bari kekerot teu ngomong habak rajut gede dieusi da kertas dibabukeun kana beugeut Minja. Nepi ka ngajengkang blak bujurna kana batu cung curungan manis seul. Hiuk Asta kabagian bangkieun bru rabu. Namru tapi najan nyeri ge teu nyebut aduh, maksa keunang tung bari jeung heran. Tuluy rengku hormat poknanya. Juragan, saremu mugi teu janten benu, salaksa mugi teu janten duka. Hapunten duka suhun abdi kumawantun tumaros. Naon margina atuh ite dugi ka kieu. Da abdi mah teu kumawantun caka cokot kana artos kanggo naon atuh da. Nada cekap gaji mahi ongko dewantun nyoceng setoran da terang barang juragan. Balagu, balat, bodoh. Dalagu sia naon eta. Si juru simpen nunjuk kana rajut anu ngalumruk di hanap. Minja ngahulang bari kerung ragamang kana rajut di toong bari ngaleper. Ana breh reuas nu taya papadana, mata bolotot bari buncelik. Kaget nu taya bandingna sabab teu salah deui anu melenung minuhan rajut teh. Kertas malulu lain duit. Atuh sajongjongan mangahulang bae Minja teh teu ngarti kana eta kajadian. Sabab manehna nenyo ku panon sorangan yen nu diasupkeun kana rajut teh duit. Lain kertas samanea tapi naha ayeuna betrobah jinis. Padahal di jalan teu dibuka-buka, teu rumpu rampa. Naon ya ceuk Asta. Lulu kusia Asta, ceuk Minja bari ngasongkeun rajut. Ari breh Asta buncelik bakat ku kaget. Geus teu ngomong deui ayeuna mah kaharti paingan juru simpen ngamuk. Minja, Asta, sia rek diajar nipu ka aing. Samaruk moal ka pangginya. Goblok sia, ngahina ka aing. Nanti nyaho kana kaseteun aing. Ku aing mah bolo-bolo barang deukeut nu jauh ge kahalangan ku Gunung Tujuh kanyahoan deuleu. Juragan teu pisan-pisan keur maksud awan teh teu rumaos bade nipu ka gamparan. Leres teu rumaos wantun sumpah abdi teh. Henteu upami leres mah abdi nipu mah nyangakeun beheuk teuk-teukeun ti korogorokeun, suku genteng belokeun, hukum gantung dibuang tinggi, disiksik, dikunyit-kunyit, dicacak di walang-walang abdi mah nampi asal tos buktos. Yen abdi gaduh talajak nipu, ceuk Minja bari dodongkoan. Di mana kertas ha? Barabat para mitra ku Minja dicaritakeun asal usulna. Saeutik aya nu dikilungan sabab memang nyaho riwayatna. Si juru simpen kalah buncelik leuwih ambak. Goblok. Sepugu aya kaanehana di buku wae. Eta sarua jeung nipu ka aing kurang ajar gahina deuleu. Siuk dampaleungeun nyamber cabet keuna pisan kana pipi Minja. Cabet sabelah deui. Leng sirah karasa lieur. Huntu asa oyag kabeh bakat ku nyeri. Lila-lila Minja ngudupung ngagerung bari nyekelan pipi. Nenjo kitu Asta unur-unuran beungeut geus bias. Can dicabok ge geus pating sereset da pasti kabagian. Si hayang cucunguk asanya
hiup cabet kenca katuhu kabenangan dan paling ngelu karadak nengal pisan kana pipi. Cungkel Ki Asta rubuh dekuat nahan kanyeri nu sosongkolan teu dipalire. Duanana disodok ku suku dicungkelkeun kana tetece anu mudun. Kurutuk curalit duanana ngakulitik belak ti bebeut deukeut lawang luar. Minja jeung Asta patinggarung tuluy maksakeun ngoronak kaluar beungeut barengep lantarang bancu nu rajaba pipi karasa panas malah mah meuni jadi bareu. Barang jelik kaluar panto geus nutup deui. Para mitra kaum dam sajongjongan taya nu ngomong ukur pating puringis nahan kanyeri. Mun lain murid si bewok mah buat tadi geus kapaehan moal bisa bijil ti jero guha. Mun teu bisa bijil tangtu bakal paeh lang layeuskeun da moal aya nu nulungan. Sanggeus rada lila minja jeung Asta maksakeun nangtung. Rumangieung silih cekelan tuluy ngalengkah lalaunan tuur karasa meuni nyoroncod dipake lempang teh linu. Kurang meli kurang teh eta. Rajun kagiliran setor kalah menang hadiah gegeplak haneut euy. Nasib cek minja barinahan kanyeri. Sabar we jadi bere ngarengapkeun ge untung euy cek Asta. Nya jelema mah untung wae najan ripuge. Keuna urang bejakeun ka si bewok. Dunungan ngamak kitu nya. Asta teu ngomong deui manehna lempang rarampayakan. Kawas nu pehong tapi najan kitu ge tuluy ngeureuyeuh. Beuki lila beuki jauh di lamping batu ngajuk-juk deui ka lemur Cilenta. Wanci sariak layung di lemur Cilenta kaayaan matak betah jeung matak waas. Tong heretreang di sadadang daunan pating aroyag katebak ku angin leutik. Sakapeung kadenge pating korosak. Mangsa harita sabagian gede mageus keur meunang kagumbiraan. Urang Cilenta sabab tadi pada asar tas meunang duit ti Anggara. Saurang ge taya nu nyangka yen bakal aya kajadian kitu. Ti barang narima duit jalma teh geus saheng silih tanya. Saha eta urang mana naon gawena jeung rupa-rupa deui. Ngan tangtu sarerea ngomongkeun hade maruji ka Anggara sapara kanca. Tapi para mitra teu kabeh bunga. Lantaran wanci sareupna di tempat main keur meujeuna paciun. Si bewok amek-amekan anak buah cerempeh kabeh. Ari sakabeh geus narima laporan yen urang Cilenta geus mimiti aringet deui ka masjid. Malah mah geus aya nu wani adan. Harita si bewok lejeg-lejeg bari nulak cangkeng palatat polotot bari kekarot pok ngomong. Badut. Di saha sia meunang meja? Nah bener teh atawan deui. Saha nu kumaha wani ngaganggu kana aturan kami? Kurang ajar pan bareto geus ditandaskeun singsa nu kumaha wani magak kana kayang dewe nyawa kan tina deuleu. Mun beja samarang beja ieu mah teu nginjem ceuri teu nginjem mata nyaan. Eta teh jelas teh malah si Badut. Kusia diantepnya. Oh diantep eta teu wani juga belabuk sia. Uluna nu kumaha wani ngalawan kana aturan dewe. Tuar cokorna tigas tulang beheungna naon hesena. Si Badut teu nemal manehna rumasa taya kawani ari sabab teuing kumaha. Hatena ngageter ngadenge nu adan. Boro-boro hayang nigas beheung ngadenge sorana ge kalak-kating sariak bulu punduk. Ras inget ka jaman keur budak, ras inget ka indung bapana nu geus taya di kieuna. Ras inget keur bolon kungsi diajar ngaji ngan teu junun da kaganggu kunudian. Si bewok kakerot nahan amarah beungeut keundeuk lir beusi atah beuleum. Lila-lila regeureun deui ngajanteng bari nulak cangkeng pok nanya ka si Badut. Badut, ari sia apal ka manusiana mah teu? Teu ari apal mah teu bisa ngira-ngira. Sok, keun kira-kira saha jelmana? Jiga budak peuting tadi nu cicing di warung si Aki, nu peuting tadi nyorenang koja teh si Anggara. Si bewok bengong. Nya meureun, ulang si bewok ngahulang. Miraga meneng kaget lain di kieuna nah resep main resep minum betah di masjid naon hartina naon tujuanana si bewok teu bisa neguh sirahna kalah kalieur sabot ngahulang kitu panto aya nu nyurungkeun ti luar berai muka. Pus dua jalma asup baju kalotor beu kusut beungeut keuneu. Panon ngadak-ngadak jadi sipit halis kanel horeng minja jeung Asta. Nu karek datang tas di lamping batu mancen tugas setor duit.
Biasana nu setor teh tara balik poe wanci asar ge geus tepi, tapi anu duaan leleda di jalan. Awakna nyereri asa pasiksa. Binya, asta. Nah, kebal teuing ini dina teh ha. Geus sebetang aja dong di Indonesia. Geus poho kana bapak tadi aing deuleu. Apaan wayah kita kudu geus tatan-tatan. Pikeun mancen tugas, nah wayah kieu kari kurunyung. Belanguk di sia. Ujug-ujug ngamak we si bewok teh da puguh keur amak di tadina asa aya nu namahan. Nya puguh para mitra sadaya. Nu duaan teh menibun celik tadi geus seubeuh dicarekan ku juru simpen. Da atuh ari datang di papag gunung ngagantawang dibagiakeun ku peureup buleut. Ampun kalain ngaja tapi ngomong nu bener sia. Kunaon ha? Si bewok molotot. Juragan Agung benu, ha? Saha juragan Agung teh? Si bewok kalaka sesentak. Sumun juragan juru simpen. Nah make benu kunaon? Beda teu gablek beno. Kieu ka barabat minja nyaritakeun lalakonna. Di awal nepi ka akhir malah teu poho. Siksa anu tumiba dibejakeun atuh mending ngahulang si bewok baladna colohok bengong asa teu percaya. Siangara kudu ditewak kodaran di dieu, ceuk si Asta. Kumaha aing eta malah teu kudu bicara dengan cedowi sia mah. Si bewok ambek.